Lolobana orang-orang jahiliyah teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajen dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngada rukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mendak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadi dinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae eta mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik teh mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam mah teu kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu ndek ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu ndek mah santunan yatim piatu teu kudu make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kada eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isineun kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh Bismillahirrahmanirrahim pertarosan kumaha lamun sakira-kira dina nalika sujud salat si dampal ramona sukuh teu napak jadi ngan saukur tungtung ramo doang sah apa henteu salat mun geus kolot nanya kenuki maksudna geus tereh paeh kudu geus lihai manuki teu kudu ditajakeun angel ka sorga ieu mah budak sujud ayat 7 hiji tarang kadua dua dampal leungeun katilu dua dengkul
Jadi sebenarnya 45 nomor ke-7 kalimat kagenepna ialah ramo dampal suku 7 syaratna. Jadi afdolna ditikelkeun padu antol doang ge jadi antol kana sama atau keramik nu bagusna ditikelkeun lamun ngacung eta teh teu meunang jadi ari lain nu kudu ngacung diacungkeun atuh ulah kitu keneh nu kudu ngacung teu ngacung atuh teu bagus sia mah ka mana bae ngaji teh aju ngamakmumna kumaha kajal teh naon ai antol namun teu antol teu sah imam urang sujudna ramo sukuna teu antol teu sah nyana salatna ana teu sah salatna atuh ngamakmum kanu teu sah salatna atuh teu sah kabehan tak milih imamna nu bener nu mondok imam ulah nu sakola sanawiyah itu bagus artinya nu teu nyahoeun kana bag-bagan salat sakola sanawiyah ge teh pinter bae ngan nu mondok mah teu diragukeun deui pasti balaleuneur cenah aya di lembur kula mondok nama tapi teu bener bohong mondokna ih buku pesantren mondok lah pasti main HP bae mondokna teu beres sama gitu kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang ya perjanjian dana upami maut ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta. Ki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas. Aju bunuh diri we gegeura. Eta teh taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas. Ngan pastinya na disiksa urusan ribawi gitu yang lah ulah sok main-main bang orang modal saya aya baik lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi kajen teuing urang rada mararat asal babari sakarat ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak ulah urang mah nu penting mah aman di dunia aman di nu mantak ngaji ge ngeuk ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Ari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah. Pamarentah tilok ngararaji, embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji. Sabaratus PNS Tangerang we Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya, sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun sia kuai. Aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji.
nyedak-nyedakeun kaing dibabeteun sia ku aing. Ye, teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya. Ustad di lembur anu pan warau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai. Dagorkeun hiji teh ku aing. Terus di ditu lembur belah ditu aya teh kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Temetu jeung jelema jeung jurig. Emang aing tilok nanya. Yeuy. Tilok karaji PNS memang hangkal neraka jahanam nya mah. Ayo sia. Keur mah gajina teu beres, korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik, seret lik. Ya wah gitu ye. Sabaru teh embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres. Ajen kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teh Ki Uji. Ka dieu siana ka dieu. Ka dieu aing teh sia nu sok. Hayu ngaduso jeung aing. Lain gitu maksudna orang sing balalenar malah beres-beres atuh kitu mah urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan ngaji saminggu teu karasa masyaallah sia ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah Haju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk. Jeung kiai mah can wau aing mah. Eueuh masalah. Pokona wau jeung tukang uduk, tukang sate, masalah. Teu ieu ngalempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun. Aya khaliq anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gerak-gerak urang teh diatur ku Allah digerakkeun ku Allah cicingna nang ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik, urusan ekonomi, budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur. Iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat guru urang meunang ti kitab langsung ka dituna mujtahid ti sahabat
ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara, sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS, terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama, bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urang dicatat ku malaikat belah dieuna, disaksian ku urang-urang belah ditu nama ngagerakeun Allah. Geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang. Kemudian kamari di Turki, di India, ya Allah muji syukur urang ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India, nu wow teh jeung si Damendra we hiji. Nu wow deuk naon urang ka India ka ditu. Ai kitu manyanana datang ka dieu bu, alhamdulillahirabbil alamin. Kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disetap, dipatikan, disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar. Ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeuleuna rapi menang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani. Batur nariru urang mau wauh ge henteu ka kitab. Dina ayana hese macana. Mondok henteu naon teh tuh. Deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener. Luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Tuan Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab. Jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara. Zohir nama kadeleuna biasa baik, padahal mah lain lalagaan, lain jelema sambarangan. Boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh. Urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang. Ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara. Di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun nya nama santren di Benda Kerep. Batur mah sararieun lantaran leuweung keneh. Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh. Nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong. Kan Bapak Kolot kula mah geus kawin nya nama budak umur 13 tahun. Etanyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim. Nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan. Diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah. Kuari ge masih keneh. Mun urang sorangan di Benda Kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung kadi. Tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae ka dinya. Bener maung datang sasalaman.
tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos kitu pan parah mah lain jelema biasa berat kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tata dina jadul hayang nu rada beres belon urang mah Ruzarahnya nama kadia ke Cirebon umur 14 tahun ke Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempangnya sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun di makam kehandap dicarayuban ku orang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom didinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun taetepan lain lala ganti leutik blak keneh jelema deuk diangkat ku Gusti Allah makos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada orang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik benehanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti komo jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa carita wali eueuh nu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengikeun Habib Lutfi carita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya manyahoan bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahoeun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan jasa eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan Tegal Semarang Surabaya ka Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya anak bae seperti aya nu nita-nita nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi lamun deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya nu istimewa jasa
nyana ahli thariqah dunianya kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong. Jelema ribuan dina impianana. Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi. Ditanya, "Saha anjeun?" Kaula Lutfi. "Minen di mana?" "Indonesia." Masya Allah. Taetalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Suriah. Langsung hudang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi. Langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta. Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nyana ka Jakarta. Kos kitu coba emang ente. Ya, jelema gede luar biasa. Tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh. Ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu. Asana Haji Pendi muasalah. Ieu masalah ieu. Masyaallah. Ulah ka diaminan nyaho henteu. Ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana. Suga nanyakeun itu jan teu dina ayana. Atuh teu rindueun deui. Berarti lainnya nama meureun Leuleuk Haji Pendi asana leuleuk kadal we kitu. Ya Allah, ya Rabbi eta sabaraha kali kan ka dieu. Model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu. Padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal dibejaan. Sepas kajadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu. Begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung. Kos gitulah jelema-jelema ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun eta turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu. Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia. Saenggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu jeung ieu jeung ieu. Mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae. Apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad. Loba ieu nu hararayangeun ka dieu engke haul. Tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana. Jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian ti urang. Ngadadak. Datang tanpa rencana-rencana. Masya Allah. Itulah gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dicatat ke malaikat raqib ke di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa ka dieu milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu kula pernah hadir di mana di Cilongok di Ugdang harita di mana di Tangkal Ambon wah teu kedeul cak gerat. Aduh, riweuh nu di Tangkal Ambon. Aduh, Masya Allah. Kula tapi ngadenge cenah sorana mah. Sorana mah ngadenge milun teu maca shalawatna. Milu sarua. Mawalia, mawalia, mawali. Kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh. Cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareup. Ya Allah. Emang kumaha gitu. Mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun. Bantak eta kaji sihada ta urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok. Urang kungsi babarengan jeung tukang maling. Urang mujalasah jeung bandor cimplong. Eta kudu ditobatan. Besi dicatat terus ke catatan aya di ditu. Ye di keuangan gitu. Bandar cimplong maju. Pernah diuk jeung saha? Ieu. Ya,
Effendi pernah ya cerai sekira. Sembarangan baik. Tetep bae diilukeun bae pan kade itu. Teu puguh teu karuh. Itu bata kula salah diuk si kade. Masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng. Diuk bareng nu penting aya catetanna bae. Engke di akhirat teh ge begitu. Tak aya ahli Allah. Milu maneh. Iraha cek kira kula jeung teu pernah. Aya catetanana. Catetanana salah nyatet beureun malaikat. Ita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng. Kula sarita. Ada saya SG milu wae geus, kan nama aja catetanana di dieu. Kan ngeunaheun urang. Mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus. Untung aya ya Allah ya Rabbi. Malaikat nyatet urang es. Gitulah orang menyaritakan ahli-ahli Allah kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu. Abi belut bangun zarah kumaha emang nyala datang kadang ngobrol. Oh iya betul sini ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos gitu. Aku lagi zarah kadinya ke abah 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu. Pertama ditanyakan Bib itu begitu-begitu apa? Serinya nak. Ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang disaungan. Jadi almarhum abah ka Habib Lutfi minta kuburan disaungan minta kukulang gede disaungan. Minta nyanata kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajina di luar atuh teh nyawa jarah kos kitu sugan maca naon nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka arah hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan urang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor gedabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur jarah rauh budak Masya Allah tanya deh gue kula Bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomer kumaha ge aduh acak-acakan nih urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman roh saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantap sok kaju ngedekem bae di kuburan mulai saha ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula
atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanana nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong ge sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakeun begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam cek nyana ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Bulut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh ngan nyana mah tilek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda punyana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirna kunyana mah terus didoakeun akhirna makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung geus ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih paham padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kula aduh cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang aya jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alfiyah juar makmun nanteknya nama rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja masyaallah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep kabeneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos lain nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda padahal tak kosku wae eta wiridan naon coba penta seta apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik tuh kos kitu nyanyi jago nya namanya nyanyi pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ge aduh kendang bolong paling ge ya da malah
Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu empung ka nyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mentak ente si ade si deket ke Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tuh doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya ya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang tereukeun kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunan solonong bae buuk di bereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat jangan di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener ceuk eta karana Ki Syarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae oh masalah Gus Dur seuri bae emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia geus kanyawan aku mah eta Kiai Ali Masum maot di Krapyak sedangkan amanat yang di imaman ku Gus Dur di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya geus jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait geus bae kabeh dararangtung siap nu dia bakal jadi imamna geus disiapkeun pas geus darangtung siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang kan tuh ngebaris Pak. Udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua. Jadi hanya tinggal karep ya Allahu Akbar. Coba itu kumaha. Ayo. Masya Allah. Eta kos kitu teh hararese. Urang caritakeun Gus Dur teu kaharti. Bari Habib Lutfi, loba teu kaharti Habib Lutfi. Teu salatna masalahna. Ieu urang bisa nurutan kana teu salatna. Watak dujeng nu bodoh mah berat atau berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu. Karak wartawan gideg bulaan deh ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah Masya Allah arara deh ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh
dideleku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung dukar itu teh sieun kajian kuku wage sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nuluhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos kitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh kayak di akhirat urang bisa kompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu menyaritakeun zaman baheula Yahudi teh nurut jasa ka aturan Kangjeng kudu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diagukeun ka Gusti Allah deh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung di ngaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadeus ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadeus hiji onta bahiro dua onta saibah tilu onta wasilah opat onta ham onta bahiro teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagit onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes teu meunang diperah teu meunang diganggu berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan bahkan cek sakaol mah geus 5 kali anakan onta tersebut teh sangat istimewa kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh eta onta teh diketahui terketahui diopen barkeun dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu Masya Allah eta kos kararitu baheula mentek atuh palayah libuha ahadun minan nas nomor kadua ya onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandeg tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun ceknya tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatana naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta kos gara itu hasil maksud anu luar biasa ya urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna
aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngora keneh anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngora keneh ieu onta lamun anakan engke bikang anak pertama bikang ke anak kadua deui bikang taeta anak pertama anak kadua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mentek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah urang ka pangerankeun cak nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin koplo tegas gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadibud darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang Timur Tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika teh eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantak meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah na teu carang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh tapi lamun di Arab pemeureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu eta pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalaupur mah nya nama jijieunaan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad
diakukan cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngada rukun kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratan kabeh ka Irak ka Karbala tadi dinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikieuan dek ramean paling yatim piatu bae tah mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam mah teu kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu ndek ge sekudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu ndek santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isineun kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mana ge ngan eueuh nu wani ngabahas karena kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieunnan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanna teu ngarti bodohnya na teh mantak ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah nu kos kieu
jahiliyah mulai tapi di orang ya berbarengan jeung sawah bae deh ya di Yogyakarta masih kene di Jogja mau loba jasa mulai ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan babidahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh termasuk naon gitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nya ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belehem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takerrub jang pangeran-pangeran pugu pangeranna ge salah teh cek Gusti Allah mentak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah ye instruksi ya Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tanu kitu mah haram tanu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mangges cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami manuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah naon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu tunu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imro'atan haram tak ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena ieu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Tah eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol.
lain potongan ustad mah ieu cenah ieu hook sekupi oh sekupi boh lurah boh bupati kajen henteu bae urang kajen henteu pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan isin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu aya ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi isin jasa aing kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing isin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca bisi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukharina halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula tuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatna kumaha beuleum sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa Masya Allah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lah cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah kayak di sidang ayo ce maju siap pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna enggeus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangani soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura ka dieu ayo atut sia enteng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokoknya kudu aya kontak politik lah bisa tuh kontak politik mah duit nanaonan dia aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokoknya mah beneran aing mah sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah ungkul ka kanyaho sia pokoknya mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sabah urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ge aing mah nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah guys ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang ka WH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantak nya mah teu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran
rumpak sinang kabelah dede setik denan dah eta panunggangan teu dibage ka resep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditanda tangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deui kiai sorbana gede udang-udangna gede nah ieu mana aing ngaji belum mana gara ieu walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna layak lamun syai'a teu boga kanyaho sama sakali jeung teu meunang pituduh tapi geuninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho padahal mah teu meunang pituduh atuh teu cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang K sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teu cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyang ge teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah di dunia wal akhirah kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Di barokati umil Quran Al-Fatihah.